Bismillahirrahmanirrahim. Idhum dina nalika ari itu ashabul uhdud. Alaiha luhureun uhdud. Ai hawalaha tegasna sakurelingan uhdud. Ala janibil uhdudi gigireun parit alal karosi diuk luhureun pirang-pirang kursi. Kuudun eta anu diuk. Tadi teh ngisahkeun ashabul uhdud. Dina ayat genep teh bahwa ashabul uhdud teh baheula teh gaduh parit. Tadina eta parit teh aya naonan? Aya seuneu hurung. Tuluy eta ashabul uhdud teh disakurilingan parit diuk dariuk dina kursi. Gitu. Nanaonan mata kikituan eta ashabul uhdud. Ke dilanjutkeun kisahna dina ayat 7 dan seterusnya.